Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek subscriber nu dipihormat, wilujeng nyakseni karya anak Sunda Pakidulan. Tim kreatif badmintonkeun hiji carita nu judulna Neangan Jalan ka Surga. Wilujeng nyakseni. Umar salaku bopeng ke gedung preman di wewengkon kahuripan. Sepro salaku toleng balan preman. Ibai salaku jai balan preman. Misbah salaku Alex balan preman. Sola Soli kembar sejoli dilahirkeun bareng ngan beda 2 tahun. Maila Karima mojang gelis di wewengkon kahuripan. Hadim Mubarok salaku ustad di wewengkon kahuripan. Lain asana teh hirup teh nang kieu we jeung kieu asa eueuh perubahan lila kulila mah kula teh asa era kolot lah mending minum wae aing malah haus kula ya. Cai naon teh aya kieu Alek, Jai, adios ya. Alek, Jai, adios ya. Cara umur mah. Ke. Ayo tadi diluncat saha? Karung masih obos. Jika masih obos. Alas ya. Hari sariria kadia diuk di dia ampun aya naon juragan aing arek tanya hari ieu nu nyiapkeun cai ieu saha sanes juragan eta mah sanes cai eueut tadi teh abdi pipis dina gelas. Ai sia. Paingan ku aing diinum rasana peuheur. Ya, darengekeun ku saria. Poe ayeuna aing lapar ya, aing lapar. Sebagai hukumanna ayeuna mah nangan kadaharan, jung ku sia kadar itu, nangan kadaharan ka ditu. Lapar aing teu kuat. Siap, juragan. Berdiri. Gerak. Hormat, gerak. Gerak. Balik. Kanan, maju, jalan. Neng. Sip. Jang, hadir. Kadia lain jang hari budak kalau tadi saha lu cari aja sendiri wah sirik mau balik udah
kadang enak. Mana dah? Paling deui. Mana dah gegerana nama? Kamana deui? Jenengan dadahareun jeung diobos. Capek. Oh, pada situ teh. Siapa ada ajaran atuan sia? Tuannya penbabaturan meureun kitu-kitu beleguk-beleguk oge. Sia ada sia. Tapi geun neangan kan itu. Capek aing teh. Neangan ada angeun jeung marane. Da. Juragana polongo. Batur mah ciki eta teh. Serang diinum. Pada dicenah dina gelas urang. Artuna gelas teh lalar gawe dengan pi bangus enteuy. Ya. Da. Gua WC geuningan di masih obos teh. Buan mah cokot. Mangga cokot. Gara-gara aneh lah. Ari amang keur naraon. Sia mau naon eta? Kepo. Talu tak tawa. Mas ngome cokot. Wah, ini mah. Ini kan goblok. Mati teh. Ayo dong. Benar dong. Ayo dong. Atau pulang mana? Kumaha saya eta baru dah. Budak teh. Aman lah. Aman. Tenang we. Juragan entrok. Moal. Tenang. Ka dieu penting orang menang eta dadahareun. Lain menang si menang itu. Tengok pudingnya, tengok. Kita belum kukus di cabean. Itu naonnya ini? Gitu. Sakarat mangu. Apa begieun eta si bos nu kitu mah? Si urang asalnya. Si bos ngurus ya dah. Iya. Atuh ye, goblok teuy. Ini kena kieu ye. Ngenanya ngena. Nah, ini jadi orang bikin ke si juragan. Walaupun kolong si juragan kudu bere teh jatuhnya apa. Sebenarnya orang geus gitu. Jatong di beja-beja sia da sok loba wangkong teuy. Mana sok sia ada kata teh gara-gara nama. Ya, tuna di dieunya. Aman kan. Tapi orang yang sange teh. Orang yang man capek. Mending hasil lah ya. Dia we gimana? Alek, Jai, kemarahan budak teh ngaleungit ieu. Iya. Aduh, gila. Ampun, ieu barudak. Berkeut gua. Woi! Arab dong. Ampun jangan. Ampun. Pan ku dawek tadi titahan dengan kahakanan. Malolor di dieu. Arudang. Capek juragan. Turun geus kaliwat Sabrang Utara kan ditupan capek merenangan. Oh, santai juragan ieu geus meunang yo. Kadaharan. Ona pasti. Ngeunah juragan. Tadi ge urang. Tadi ge urang ka ditu lumpat. Nya. Bener. Tadi teh kuli ngelekan janda heuh. Ladang kuli nangan janda begitu. Kali. Cobaan geura. Nang di mana sih menang nu kieu ya? Tadi Maroga duit sia. Ge, cobaan lah ku aing. apa eta teh? Ting naon ngaranna? Cobaan lah ku aing. Ngeunah neng dap. Ayang atuh juragan. Bahkan ku aing lanya. Yang mangan. Eunah bang oi.
Hebat, budak. Hebat. Salut aing, salut. Jika tuh gerak balik. Lain dak euy. Marebat maraneh. Rasanya seperti bagong nang moro. Duk, aing. Dia. Kenapa ro bagong? Wah ewa, juragan. Hah? Ro bagong iraha apa ro bagong? Heula pan aing moro bagong. Zaman awet keur nguseup. Lain dak euy. Juragan tarek carita kemaraneh teh. Juragan teh teh manggihan awewe geulisna pohara pisan. Pokona mah goon. Gode teh kumaha juragan? Goon alus goon teh. Ari geulisna modal kumaha juragan? An aing menang info tadi dina Paceboko. Geula, cokot lapena. Anjir bukan nu kitu sih bosna. Tah, deui. Cilaka. Kira-kira 12 Ya kan. kunaon gitu? Ai juragan eta teh terang. Teu, Bejakeun jay. anjay, bejaan. Juragan. Eta teh kurang kali ajengan di kampung kahuripan teh ya. Tah, itu. Dengekeun tah. Sampai urang gawena jigana. Juragan. Kieu Cilaka 12 isu ya, Mak. kitu. Celaka. Itu mah geulis ajengan. Juragan teu ngaca. Ana mah pikirkeun aku sariria. Kumaha carana sangkan aing menangkeun eta awewe. Heulah gan, tenanglah. Urang diusahakeun. Ngaraknya. Siap. Ayo anu mah ngarilu jeung aing urang ka markas deui lah. Ya udah. Itu jalan tanya. Ah, Orang itu di daerah mana? udah. Tuh itu awe anu di tangan ke urang teh. Itu. Udah kiai bedolet tambah. Geulis ya. Harga kumaha anjir. Geulis. 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 Heulah selamat berjuang. Neng. Mang, upami hoyong ka abi, ngaca heula, rubah heula penampilan Amang. Anguran mah, pilarian jalan ke surga. Kamana jalan ka Jogja ka dieu ka Panimbaan. Kamana Yuk. jalan ka tah kadenge teh bi. Kadenge teh. Tah cenah. Kan di teh nongah heula. Yen jalan ka surga teh cenah eta teh kudu ka pangajian. Pangajian teh naon? Teuing aing ge teh apal pangajian, naon pangajian? Ya, pangajian. Sobos anjir bener. Wangeun nah pengajian teh. Urang teangan ya. Ngayu. Ayo. Mana rek tobat teh ngeureun. Ceritana. Meureun. Tobat teh kudu ka pengajian. Heeh. Anda ge ieu Di jalan pengajian teh surga gitu. Di jeronya. di jero. Luar meja. Luar meja mah. Pengajian Ayo gini tadi Bang. Nah, sok heran ke zaman kiwari. Ari nu diteangan surga, ari pagawean teu sesuai jeung laku lampah anu bakal nganterkeun ka surga. Sok bingung kaula mah.
geus belah meninggal heulang bari ngaji. Kamana jalan ka Jogja ka dieu ka Panimbaan. Kamana jalan ka surga ka dieu ka pangajian. Ari barudak di marana keneh jam sakieu can ngarumpul ngaji. Nyata hese manalkeun budak zaman kiwari mah ari kahayang kolot ahok-ahokan kegemboran titah ngaji ari budakna teu sumanget mah hese. Geus akhir zaman meureun ieu dunia teh euy. Wayahna barudak urang kudu nguatkeun iman jeung nguatkeun Islam. Patekadan kudu dikuatkeun ka Allah anu Maha Kawasa. Yen urang teh hirup di dunia teh moal salawasna. Aya balukar selain daripada bilatungan teh urang aya balitungan. Naon ari balitungan teh? Nyaeta urang teh bakal aya pertanggungjawaban anu dilakukeun di alam dunia, di akhirat bakal ditagih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abid. Waalaikumsalam. Aya naon jang? Sanes Pak Kiai. Tadi teh si abdi ngadangu haleuang dupi jalan ka surga teh laras ka pangajian. Eta teh surga teh aya di dieu. Mang salah tafsir eta. Mending ka dieu heula. Ka dieu sok. Garut. Koe mana dieu? Lain kitu mang. Dangukeunnya kusadayana. Jalan ka surga teh lain aya di dieu. Jalan ka surga teh nyaeta ayana di pangajian. Perlu diketahui di pangajian eta teh maksudna mah kieu, urang teh kudu getol ngaji. Inti nama takwa ka Allah. Takwa ka Gusti Allah. Naon ari takwa teh? Lain tak dibabawa. Maaf-maafnya. Ieu penampilan amang ieu nya, penampilan sararea ulah putus asa bahwa menyatakan da urang mah tampilanna ge kieu malah suka surga. Moal berarti kitu. Yen urang teh nu mana ketika asup ka surga mah bersih hatena. Takwa ka Gusti Allah. Ari takwa teh ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan laranganna. Contohna ngaji, sholat, zakat, puasa, munggah haji. Nah eta naon anu diparentahkeun ku Allah nu bakal ngajajabkeun urang ka surga. Sok ayeuna mah tuturkeun nya Pak Kiai. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaula bersaksi. Abdi bersaksi. Yen teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan angin Gusti Allah. Sareng Kangjeng Nabi nyaeta
utusan Allah. Utusan Allah. Nah, itunya eta teh rukun Islam anu kahiji. Ayeuna mah anjeun sadayana layak lebet ka surga. Mangkana sok geura rubah penampilan atuh bakal sararieun. Istri oge moal aya nu daekeun ada penampilan kieu mah. Sok geura ariba beresihan hayu jeung Pak Kiai engke urang ibakang, urang bebarengan wudu, urang ibadah ka Gusti Allah. Sakitu wae nya ti Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai.